Tilu tah. Jadi ketika ayeuna jelema merasa bahwa harta ieu nu aing lain titipan ti Allah, pasti eta jelema bakal koretnya. Tapi lamun geus ngarasa bahwa harta ieu nu Allah, geus pasti dibek bodo amat. Nu Allah ieu ku aing diberekeun, engke ge waktuna Allah ngadatangkeun mah datang deui. Kitu aman. Kuring kamari boga bebek 10 cek ieu paling pencit yang pengajian naon buat tah pencit bebek we tah pokona mencit bebek we. Oh pengajian alumni dieu pencit bebek bara pencetak genep boga hayam bara pencetak 15 pencit. Alhamdulillah eta bebek sakali endogan 20 hiji. Si Gusti loba amat ieu. Nya ku loba-lobana si eta ieu kamarajis marodo goblok Pak. Allahu Akbar. Atuh Pak. Gaul eta bebek Pak. Gara-gara genep Pak. Aju digantian dogna jadi loba. Subhanallah. Ya Allah. Paladur sarean. Itu. Maka di dieu paladirin sadayana aya jelema alladzina yabkhuluna. Jelema anu koret. Ji. Alladzina yabkhuluna jelema anu koret. Ji tah. Dua wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Dua manehna koret ditah koret ka batur. Kumaha sih ditakoret teh ka hartia kuring mah cenah kieu contohna apa yes ya naon sumbangan deui nang capek-capek di Jakarta dagang soto sia kudu diberekeun pamajikan sia ge butuheun nan kedai nu kitu mah geus we kantongan tolo Pak. Aya bati pejelema aya batur nu sedekah si kunyuk nu pusing. Batur nu sedekah si eta nu pus nya itu nya akhirnya si eta mah duit nang capek-capek diberekeun cenah. Yang muludan padahal muludan mah urah-urah eta mah cenah nahan babagi kos kitu lah. Kitu padahal mah nu penting mah dirina we lah jeung naon jeung kikituan. Itola merentih. Aya eta nu kitu urat pas kitu mah. Ulah sedih jangan. Mun aya jelema na dipencit ku aing. Heueuan. Geuleuh eta. Sok aya jelema batur nu sodaqah manehna nu pus. Naon coba? Puji-pujian teh sodaqah. Kadang-kadang ngomongkeun kana sodaqah wa ya'muruna bil bukhli. Ulah senyal kitu ieu tunang kana paket para rubu lah gunana cenah ge astagfirullahalazim karos teh nya batur manita batur mangajak batur mere semangat wah tilu wayaktumuna ma atahumullahu min fadli nomor katilu wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi nyumputkeun kana perkara anu Allah Subhanahu wa taala geus ngadatangkeun ka manehna mana ilmu aya masih jelema nyumputkeun ilmu kumaha hiji lamun aya jelema geus bisa ngaji dititah gerak ka hareup embung bae nyumputkeun eta ayo kasep masantren lila-lila cek mulai menurut ya Gera mulai tampil, gera mulai belajar khutbah, lain belajar khutbah, amakeun eta yang mulaksanakeun. Duh abdi mah teu bisa nanaon, tolong. Abdi mah dikobonong ingan saukur ya, cenah ngadon HS, padahal mah pinter ngajina. Ya, mun bisa mah, man, teu kudu dititah akuan paimbaran. Meme batur manehna heula. Jaya mah kitu.
di mana-mana. Pokoknya lamun ieu aing pokoknya kaharep we, pokoknya geus asa pangsereman we. Padahal mah teu serem. Tanya ya mah kemarin di Banar atuh geus maju ka hareup hayang jadi imam aing. Daripada wanita mendingan maju sorangan. Ini nyarekan kaji teuing lawan baik sia. PA mas kaji sebut PA da guru nakau dam gitu ya siapa nu naik makau dam ge naon cire eta cegah dam eta naikeun hotib segalanya atuh nu hotib ieu cenah naik we sorangan. Innallaha wa malaikatahu aju Bang Mufti mah gara-gara Bang Mufti naikeun hotib naik teh sukuna ya siapa Mufti atuh tek geuting cenah naik we sorangan hotib ieu cenah. Tambah guru gaya dah gitu tahu. Allahu Akbar. Ya. Jadi ulah ya peladun saya wayak tumuna ma ta'allahu min fadli. Jadi lamun aya santri sawai memang geus di pasantren ayeuna nitah marhaba dar hareup. Ayeuna nitah naon ngaranna ngajar ngaji yang ngariung titah hadiah dar hareup. Salah ieu ngaranna jelema salah. Ai karek mimiti masalah mah wajar. Da kabeh ge ieu ge salah heula moman. Salah heula. Nya almarhum bapa di sadeng. Bapa ieu nu ngetesna. Makaning bapa masih. Ya. Gigireun dieu, kabenan gigireun bapa, kaduhung eta dieu gigireun bapa. Geus kitu kikian. Pan bapak mah tara ngomong ji. Tis naik. Ditahut bau ujung. Ditah bari cari nyaho. Ditah naik. Makanya khutbah mah leuwih serban tibatan masyarakat, Pak. Nu hadirna malaikat. Ulah disepelekeun eta khutbah. Bagus, mengasbah pidato setengah jam. Cek DKM teh ya baheula Haji Nuh DKM ya kieu cenah eta ulah dipake deui cenah nu kitu kumaha cenah khutbah pidato kitu murid aing sagoblok cenah bagor dicarekan DKM na ge nya geus beres nah teh aing pokona mah kudu bisa ge mah balik dipanggil ka imah dia Asia bisa ngaji tuh cenah bagor aing carekan di masjid bangga sasa di alam di mana dicarekan deui didinya latihan turun momen pokoknya mah bisa pokoknya asa aya khutbah hayang geura aing kitu pokoknya mah kabeneran aya jelema alpa teu khutbah naik ke sorangan bisa momen lulus dijadwalkeun alhamdulillah aku ceuk ieu gitu. Nanti dicarekan ulah putus asa. Ieu mah dicarekan kalau ka enggeus. Geus aing mah khutbah teh ini cari. Ya ceble sama minta teh. Pundung. Orang Jawa ge ngomong orang eta. Aduh. Jadi ulah boga ilmu nu geus malah santren di mana wae. Sok tampilkan tingalikeun bahwa aing teh santri aing teh emangnya santri arek budak sekolah gitu gagahan kene santri mah serba bisa pikirna ge santri mah geus lain pikir dunia pikir leuwih ti dunia akhirat kapan bener sabada dunia akhirat bener teh bah santri ieu nya ngadu naon jeung ieu ayo keur legekna ayo arek adu usaha oke aing jago usaha heran cenah Kang Haji mah pinter usahana aing teh santri sakolana di mana lah sia mah kuliah di UI ge udar ider aing mah gitu oh Mang Oman
di sade ngawarung boga toko gede atuh sugan pusing henteu modalan jege sia atur namun sia teu bener jang sia aing pokona mah sabulan genep bulan sekali pembagian alhamdulillah setiap genep bulan gaji 15 juta genep bulan 15 juta lumayan melerungkul batur nu capek aing nu heuna ya aju naon ngaranna usaha beas ya ngirim KDU mana KDU pusat gitu ya kirim bos beas kirim ya itu ke teu make modal Bang Mamat ya cokot duit tak kurang di kantor ya eta di warung ge cokot teh aset untungan aing eta mah padahal aing teu make modal tapi gagah padahal naon we teh mau usaha kitu lalagaan nya eta usaha pinter teu make modal tapi boga untung pancena kiai pan Allahna sarua ha Mamat eta kene hah disebut bos lain da bos make modal bah ieu mah teu make modal atuh teu make modal ya aju melakan kangkung loba teuing ceuk ieu kudu asup ya kangkung aing ka DU ditarima ya alhamdulillah 3 peso sekali ngirim 70.000 laku jadi gaji deui wae loba wae serem lah melakan cau mas si mas mah kalah kabarutut cauna ya urang mau bagus ya kamari loba wae cau naon coba nyeunaan kul eta mah man es kul teh 1.000 laku sekali ngirim 100.000 lumayan duit deui wae tah di loba pi duiteun eta ya tah emangnya santri teh serem santri ya serem cek santri bisa gagaro hungkul santri gagaro ya santri bah gelut jago gelut atau pernah yang menang tangan jelema salembur ge santri di Ciawi bah ayo awewe geulis carita saeutik cai kudu teu beunang teu nganda beungeut mah hancur kieu mah mana gitu ayeuna boga pelet pokona boga pelet di pelet wae ya si kum tali jambatan ya daekeun lawan pan itu kabogona seuteun kabeneran eta pengaruhna serem di eta lembur di tangan gue hayo wae pemuda kabeh gelut jeung aing kabeh keur masantri nyerang ka kobong eta AA langsung disumputkeun di kamarna aduh cenah bahaya ieu mah bahaya mau cenah bahaya ieu mah kitu nah dilawan ku ieu salambur diajakan gelut ulah aya diajakan gelut tadi mah salambur aya mah 40 urang ya akhirna geus geura pindah we ti dieu cenah teangan guru nu stati di nya nepikeun ka pindah ka Sadeng gara-gara awewe sebenarnya mah orang jadi menang awewe nama di Sadeng eta ya barokah jadi kiabas deui Pak kiabas jadi santri ya Allahu Akbar sia makarak aya nyalakeun pundung ireun pe najis teh ya Allah Gusti ieu mah santri teu betah balik dicarekan ku guru pun pundung ieu mah carekan beak-beakan di baledog make gelas teh nyorang ku guru mah penting-penting nonton beri prima ai isuk-isuk subuh ngaji tunduk eta teu anta para deui bapak mih panas keneh dikana hulukeun Pak brus udang sama blog bagor aing pinuh gara-gara beri prima jeung adven bangun goblok eta jadi carekan kubur sugan pundung ieu kitab pinuh ku cai mih ya Allah ya Rabbana ya Karim eta nyorang maca kitab salah ari makhraj la dibaca za ieu inget teh di cirian tafsirna ge
aing nyorang dicarekan tanggal saanu bulan saanu aing dicarekan nya liu al-riba banzal ieu maca liu ajiba sia ecrekeun leta sia gunting sakalian wah kok tadi gunting aduh amun santri aya dari kitu kira balik kata si Firman mun santri aya dari kitu keun nya resep baheula mah bah lamun teu boga guru galak kelasan kosa jiutis kira-kira cilaka 17 we ya mau untung adanya guruna galak mun bisa mah hayang leuwih galak deui atuh serem pokona mah ya Allah tah makana lamun geus boga ilmu sok disumput-sumput boga harta ulah disumput sumputnya dia minal ilmi wal mal tina ilmu jeung ulah sok disumput-sumput lamun boga-boga bae punten dah boga ajis teh nya abdi anu ieu rada boga pangabutuh rek nambut teh saeutik mah lah yang ieu rek kiriman si anu cenah barabutuna 200.000 manehna geus kamunna ya di imah tuh geus nungguan padahal ai ngaranna eta wayaktumuna min fadlihi eta kartos deh aya disebutkeun atawa nyieun alasan nya nyieun alasan mah kitu aya duit mah ngan ieu aduh arek aya nu datang cenah arek pamajikanna kan pamajikanna mah datang wae pea aduh sok jadi resep yang ngaji ya bah resep teh bah resep mah main ngaji teh banyak atuh kun yang naon mending nyangunjar kitu resep teh ngecangkel lain bah aduh dah tawa kakana bermasalahan atapkeun heula karak nomor katilu walladzina yunfikuna amwalahum li'annas tadi nuturkeun sawi we tah wali menurut dina nasawina mah jelas alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil birri terus wayaktumuna ya wayaktumuna min fadlihi tilu terus nomor kaopat paladur sadayana naon walladzina yunfikuna amwalahum li'an nas ayo sakali merege hayang katempo kumaha yang katempo bo di awer-awer tah hayang hayang disebut bager hayang diumumkeun teu diumumkeun pundung di masjid sanu nya manehanana teu katulis poho nyarekan ka moal lain kumaha sieun kami ngaran kami eta cenah nya kumaha kepajar kami koret cenah ge tulis oh tuh dipajang di hareup teh Wahab 200.000 Oman 50.000 Adin 25.000 Muhammad 1.000 aduh hayang kalem di Anas sodakona ria tadi paladur sadaya gitu ulah sok ria hayang katempo karak nomor kalima wala yu'minuna billahi wal yaumil akhir paladur sadayana teu iman ka Allah jeung ka poe akhir karak nomor kagenep wa may yakunis syaitanu lahu qarina jelema anu ngajadikeun sa setan dijadikeun batur nya tah karak natijahna berarti berapa genep kan ingat genep nawe deh brah ngaji mah ingat genep tak karak natijana wa atadna lil kafirina ajabam muhina lamun jelema kos kitu teh berarti teu iman ka Allah teu yakin ka maka bakal dibere ajab anu hina
Jadi nu boga sifat genep ieu para hadirin sadayana bakal dibere ajab anu hina. Hiji koret, dua ditah koret tah batur, tilu nyumput-nyumputkeun kana paparinti Allah, opat para dur sadayana teu iman ka Allah jeung ka poe akhir, lima naon nganapakakeun harta dia, genap boga ngabaturan setan nurutkeun ka setan, maka ku Allah disadiakeun pikeun eta jelema ajab anu hina. Ajab si ajab ngan ulah hina-hina teuing. Aya kitu ajab anu hina, aya Pak. Abu Lahab paehna paladur sadayana eta ku sebab nyorang nunjuk loreng ka Kanjeng Rasul ieu na ditunjuk. Kieu pan keur turun surat Tabat ditunjuk tabban lakaya Muhammad ditunjuk ieu na Kanjeng Rasul. Cilaka sa Muhammad. Aing dikumpul-kumpulkeun ditangadengekeun kiamat. Kubur nu kararitu naon ngomong ngopi duiteun sia mah eta mah piduiteun ge lain nya cilaka maka Kanjeng Rasul ditaring cek Abu Lahab teh mamah nah Pak bubar nah nganikeun si Muhammad nganikeun nu teu pugu megelo sia teh ngomong-ngomong kiamat aya ngomong ngopi duiteun cara urang teh mah paladur sadana cilaka sia bubar Kanjeng Rasul ngalamun ya turun malaikat Jibril tabat siada abi lahabiu. Jadi nu cilaka mah lain Muhammad lain anjeun Muhammad tapi si Abu Lahab sebab ngitukeun ka Kanjeng Rasul tasabadana Pak eta manehna modarna si gelo modarna teh boga panyakit anu menular bari bau kos naon buah disingkirkeun ku masyarakat da sieun nulah dihinakeun eueun urusan nya jeung Ummu Jumel paladur sadayana eta Ummu Jumel diriwayatkeun dina tafsir memekna bau pokona bau bangke we pokona teh nyaho bau naon buah bau we si ngomong memek seuri la ilaha ta eta muhina ajaba muhin jadi ajab si ajab dengan ulah muhina disiksa tapi ulah nepikeun ka dihina embung paladur saya disiksa lagi embung mangasbah yang disiksa teh embung komo dihinakeun ya bener teh di Turki aya baheula anu ngagantikeun negara ti negara Islam dijadikeun negara liberal eta nepi ka ayeuna kuburanna bau bae mangnut bisi teu percaya gerak ka Turki ka ditu aya eta kuburanna ditutupan di dinya bau bae bauna kos naon buah kuburan si eta baheulana presiden tah wa majalaim lau amanu billahi nya kunaon si eta padahal mah lamun cara urang mah iman kitu kaula jang ka poe air jangan apakakeun tina perkara anu ngarician sa Allah wa kana Allahu bihim alima kitu Allah padahal anu leuwih nyaho mantak cara urang mantak naon si eta imannya mantak naon PA urang kunaon si lain iman terus mantak naon mere da moal beak ieu cek urang mah jelema koret mantak naon sila mun diberekeun bener teh ieu ni golak-golak eta ya Allah sedih nyorang sedih mah umat keur baheula disadeng masuk nyirkulir memawan proposal muter ka hiji lembur hiji pelumahan paladur saena nya baheula mah osok kitu tah akhirna datang ka hiji kota cek wah ieu imah jelema bunghar ieu merena bakal gede nya ngaluarkeun na mencet bewet ting teng pantona muka sorangan momen teh serelek asup mamawa proposal duaan eta harita jeung si almarhum Ahmad nya aya geus ka jero teh ya nutup deui pantona anjing diudag-udag kok aing lompatan iya buku terang kudu kumaha wae teh eta
akhirnya ada aya tangka di dunia naik ke tangka gitu anjing kukuk horeng si kunyuk di loteng seserian goblok cik gitu ya cik si aing moal mere sia mah ulah nyiksa aing udah ku anjing Gusti itu nya geus kitu mah eueuh anjingna asup deui meureun dipanggil ku manehna urang balik sugan ditegor sugan kumaha atuh geus kaluar begitu saja Pak aya deui di daerah Cibanteng ieu ngomong geus daerah Cibanteng aya jelema nya keur baheula keur santri keneh kitu titah ti RT datang ke RT titah izin ka lurah neangan lurah nungguan aya merehen teh cek ieu mah ulah nyiksa atuh. Oh ini mah cenah ieu mah proposal kieu mah kudu aya izin ti lurah kudu aya cek ieu hayang nyaho ieu wani wae hem nyaho datang heula ti RT datang heula ka lurah ka kantor kelurahan Pak kelurah minta tekenan arek mintaan jariah datang deui kasih kunjuk nu nitah teh ya RT na teh teu ber ih hayang nyabok mun anu cabok gitu ya Mas ya begitu Mas la ilaha jadi teu kudu titah kalurah lamun arek mere geus mere 1000 guprak kitu pala dur sana lamun urang teu yakin saya teh bener mah teu geus bae lillahi taala ya tamatak naon jelema pada mah mere kitu iman ka Allah sing yakin ka Allah mah anu langkung kuninga ieu ke bakal dibalas ku Allah Subhanahu wa taala innallaha la yajlimu misqala dzarratin wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Mana buah wali syaki sareng karena ragu-ragu pihi dina abad ae tegesna pitar kibadi dina ninggalkeun saware mimma dina perkara maro anu geus kalewat itu mah muayyanun naon kat maro anu geus kaliwat muayyanun naon katangtuan kal kunuti seperti kunut hal naha alami gawe sejamau kana itu ba'du di anal asla ada pilih karena sanyana asal eueuh migawena sejama walau nasia sareng lamun poh mun paridun za anu salat nyorangan au imamun atawa imam badon kana saware kata syaud awalin seperti tasawud awal au kunutin atau kunut watalabasa sareng saleru itu badon bipadin kalawan fardu min kiamin tina ngadeg sujudin atawa sujud lam yajud laul audu lam yajud maka temenang lau gazija manon balik ilai kana itu ba'du pain ada maka lamun balik si jamalau kana itu ba'du bada inti sobin dina sabada jejeg wawad ijab hati sarang nenden tarangna si jamaah amidanal nang hajaliman tur uning abitarimi kalawan haramna itu nenden batolat maka batal naon salatna sejam dikoti pardon dinapsin karena mutuskeun ana itu si jama pardon kana pardo linapin pikeun sunat lan teu in ada
lamun balik si jama lahu kana itu ba'don jahilan halna bodoh bitarimi kalawan haram itu ada wain kana sareng sanajan aya si jama mukhaliton eta campur lana ka kamili haja kana sanyana ieu mimatina perkara ya pa anu samaralawami kanu awam makaja sareng tanya kitu nasian poho si jama anaon sanyana itu si jama piadina salat tabtulu maka tebatal ujri karena ujurna si jama wayal jamu sarang mesti ka si jama naon balik inda talumi dina nalika terangna si jama tawa ingat si jama lakin tetapi naya sujud si jama lisawi karena poli jaya lijadati kudin karena nambahanana calik awi tidalin atawa itidapi gueri mahali dinalian tempatna itu itidal wakun dinalian tempatna kud pertanyaanana mangoman salat geus salat teh ragu-ragu geus arek salam teh ragu nya ragu-ragu kumaha cek momen teh aing tadi kunut apa henteu nya atawa cek bawa teh geus menang rakaat ka 3 aing tasahud apa henteu ya ragu tak kumaha lamun ayeuna ragu-ragu kitu Pak ragu-ragu teu migawe antara migawe jeung teu migawe kana sunnah abad sunnah teu urang sujud sahwi oh jawab di dieu bah wali syaki sarang karena ragu-ragu pihi dina eta abad aepi tarkibah di mimma maro muayyanin tegesna dina ninggakeun saware tina perkara anu geus lewat naon katangtuan tina sunah abad we nu 7 teh anu hiji mah meureun dina witir kan nu genep berarti aing tadi maca sholawat ka keluarga teh nya dina kunut mah kunut aing maca sholawat ka keluarga teh nya asa henteu karos teh maka eta lamun ragu-ragu kitu sunnah sujud sahwi itu kartos bah itu bahnya aduh ya Allah itu nah sebabna elat nali annal asla ada mu pilih karena sanyana asana eta eueuh migawe gitu entak ragu ge berarti eueuh migawe pertanyaan deui ayeuna nya kumaha lamun ayeuna jelema salat rek ayeuna munfarid atawa imam poho teu ngalaksanakeun sunnah abad poho tahiyat awal poho kunut tapi manehanana geus ngalaksanakeun fardu seperti ayeuna pan meureunnan ayeuna nangtung enak tahiyat awal adalah sunnahan geus udang ya si salat sorangan teh atau imam teh geus Allahu akbar geus kieu kan ieu nangtung teh fardu bener teh Pak sebab di antara rukun salat teh adalah nangtung bener teh atawa ayeuna manehna kunut terus geus sujud teh ay sujud fardu lain fardu
Benar tak? Nangtung fardu, sujud fardu. Poho tetahiyat awal kaburu nangtung mantet. Nangtung geus nangtung, panangtung teh partos teh. Tuluy ayeuna kunut teh sunah abad. Tuluy geus sujud mantet. Geus kaburu sujud pan fardu. Tak kumaha ayeuna kitu balik deui tah ayeuna kitu kunut deui geus ieu nempe ka aya teh atawa geus nangtung urang diuk deui tah da itu maksa si mamum teh geus nangtung hei subhanallah hei sia macong hei cenah kalau mah saya tah kumaha ya kitu walau nasia sareng lamun poho mun paridun sahaja mah anu salat sorangan sing tengah pa ya ulah meleng pikir mah salah we kacau atawa saeta imam ba'don kana sunah abad kata syahudin seperti naon tasawud awal al kunutin atau kunut watala basa sareng geus saleru jeung fardu bipardi min qiyamin tina ngadeg au sujudin atawa sujud lamun dina kunut sujud lamun dina tasawuf berarti nangtung aduh ini terap-terap mau mana lam yajud lahu al audu ilaihi maka temenang kasih jama naon balik deui ilaihi kana eta sunnah ulah jadi lamun geus nangtung ayeuna teh tasawuf awal urang geus nangtung Allahu akbar geus cecek ulah sanajan itu subhanallah lamun kana kieu mah ya nah Allah subhanallah langsung kan ulah ge subhanallah cenah gitu atau apa dur sadayana gitu ayeuna misalkan manehna teu kunut ya Allah geus dieu kieu ya Allah can sujud can subhanallah beunang naik deui asa encan sujud subhanallah naik deui iya Allahumma di depan ada surak saeta nu ditukang nu jadi pertanyaan dewa ya kumaha lamun geus jejeg atawa geus sujud kala kabalik deui si imam teh atawa si mamu puguh geus jejeg atawa geus sujud ke kunut teh kumaha lamun balik deui nya da itu subhanallahan wae tuh si mamum goblok teu nyahoan hukum nya pain ada maka lamun balik deui lahu kana ba'du ba'danti sobihi dina sabada jejeg wawat ijab hatihi jeung neundeun kana tarana manehanana amidan ngahaja bari nyaho kalawan haramna kalawan teu meunangna batolat salatuhu maka bata naon salatna likot ihi karena mutuskeunana jama pardon kana fardu li nafsin budak sunnah jadi batal hukumna geus jejeg balik deui atawa geus sujud balik maka batal kitu ge kitu soteh lamun nyaho ayeuna pan nyaho bapak-bapak nyaho ayeuna mah ya lamun keur salat balik deui geus jejeg batal kan ulah geus nyaho mah kecuali can nyaho kumaha kecuali can nyaho lamun teu nyaho la teu batal artina teu batal in ada lau jahilan ditahrimi kitu henteu batal lamun balik deui ku sebab teu nyaho kalawan
temenangna sanajan eta jelema wa in kana mukhaliton lana kitu sanajan aya memang sok ngaji bah tapi teu nyaho hukum eta teu nyaho bahwa hukum kitu teh batal seperti kuring bah eta naon manghaji diding nya hayang seuri pan manehna teu tasawuf awal ingin Muhammad Isa makaning disadeng jeung santri nya hudang manehna teh geus cejeg para dur saya geus cejeg naon teu tasawuf hudang geus cejeg geus kieu subhanallah para kabejaan turun deui para ngasi makmum moal turun deui eta naon imam teh geus kieu geus cejeg ya Allahu akbar geus kieu itu karak subhanallah turun deui para makmum moal turun deui nya pan makmum teu tasawuf makmum naik ieu turun ayeuna makmum parkir deui Allahu akbar tak kumaha lamun kitu bari teu nyaho nasib makmum nasib imam kosna eta mangaji diding teu nyaho kana hukum ieu tah lamun balik manehanana teu nyaho kalawan haramna sanajan osok ngaji mukhalitan lana kitu eta teu batal kecuali ayeuna mah geus ngaji ki makana mendingan tong ngaji lah kadang mengaslim sesat guys mending tong ngaji aing cenah geunah ulah kitu ai boga ilmu mah leuwih serem nya itu paladur sana jailan bitarimi wa in kana muhalitan lana li anna haja mimma yahfa alal awam sebab ieu hukum teh samar ka jelema artinya jarang dibahas jarang nyahoeun karena jarang nyahoeun gitu loba gara-gara lamun bapak-bapak yang ngaos di nu saja nyahoeun moal kadang-kadang loba nu ngararaji kumaha Pak abdi masuk ngeri gitu ayeuna loba ngaji nu dibahas tasawuf we sementara fikih anu pokon teu nya tasawuf we ai fikih teu maka ieu mah ayeuna mah keur ngagencer fikih we di masyarakat fikih we terus disadeng kaum fikih tadi ngaji disadeng jalan fikih we terus we nya besi ayeuna man tasawwafa bila tapakuhin pakot tajanda jelema anu tasawufan teu make fikih ke jadi kafir jindik gedung-gedung Allah bagus singan atuh kan untuna ngabool ge kurasa ngabool di ngaboolkeun ku Allah teu make fikih pan ai fikih mah syariat jadi lamun arek kana thariqah paladur sadina fikih heula beneran urang da fikih mah jangan awak urang penting aja fikih teh paladur sadayana kabeh ge ngaji mah penting sih ulun dengan di antara anu paling terpenting adalah itu fikih yang nyaho hukum sehingga loba ayeuna teh nyaho fikih model kieu paladur sadayana nya atawa kieu bahaya bahwa ham salatna teh eling teu sadar keur salat aya pan salat teh eling Allahu akbar teh eling keur salat sehingga teu kunut nya teu kunut paladur sadayana eling-eling geus nangtung kitu paladur wakaja sarang etanya kitu jelema teu batal nasian poho bahwa dirina teh tadina salat pala tabtulu li ujrihi maka teu batal kana ujurna waya jamu al aud inda tabahan ieu mah balik deui mah aya urang teu kunut ya teh eling urang teh keur salat sorangan misalkan teh eling salat teh eling salat Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Allah ya aing teu kunut Allahu akbar Allah madini di mana ada eta amin kumaha batal teh henteu da eta mah salatna teh
Muage moman buah gaya nak kitab nah kecuali aya jelema kitu salatna teling teh maksudna teling manehna keur salat kitu wa bahkan imam waya jamu al aud inda ta'alumihi au tajakuri lakin tetapina ya sujud disahwi manehna sujud sah lijiadati kumudin karena nambahan diuk au itidalin fi ghairi mahalihi karena nambahan diuk jeung itidal dina lian tempatnya atau itidal dina lian tempat ada lamun aya itidal pada manehanana tadi teh udang deui bereun deui nambahan deui kan balik deui kan jadi nambahan deui maka nu kitu pala dosa sunnah sujud sahwi kantos Pak ayeuna mangartieun mah ieu kade ulah coba-coba Mang Muhammad salat teling sakitu mudah-mudahan sing ageng manfaat naon sing pikeun ibadah sing berpikir